atuh aing kamarana ieu seorang acan jelema ieu kaditipan ieu jabah yang modal itu kuat aduh aing THR cenah euy ngomongna teh bahadek kieu THR na ge tah geuning heuh kabeneran uat teh yang modal teu kuat pang nitipkeun ieu nya ka si mamah kembar kasih mamah kembarkeun katitipan ieu THR ti Wantur kitu kade pasihkeun wah yang modal teu kuat siap lah modal kitu mah gampang jeung ece mah kadenya gampang ke eta diburuhan ku abi kan ieu kade kasih mamah kembarkeun ti Wantur THR boboran katunya oke siap bos ieu abi teu kuat yang aing sok sabroleun gampang soalnya teh jeung ece mah lah yeuh awas kade mun salah deui nya kade ulah salah deui ka mamah kembarkeun rukun bae ti Wantur ya ti Wantur sok ti Wantur kange ka mamah kembar THR boboran gitu mun salah euceuk ku abi ditonjok dadana oke siap bos siap gampang lah mendatang jeung ece kuat yang modal gitu bedakeun jeung atuh si ulah mah hayang modal teu kuat jadi beuteung gitu tingis ngadahar naon di kitu rek naon ka bedahan heula hayang modal lain ka bedahan hayang modal mali kopi ayo di dieu ah di sini teh teu kuat hayang modal gua atunya Alhamdulillah puasa teh tinggal 2 hari deui nya 2 hari deui mun teu salah mah tarawih teh 2 kali deui kira-kira teh kayang teh jauh lah nu mere kopi rokok atuh lah rek balik tarawih haredang ieu mun teh pisan ya teh naon iya ece naon Adam ece tadi tetah ku si Uwa tingker naon si Uwa teh pangabutuhna mah heuh titah pangjualkeun ieu cenah butuh duit naon jeung rek jualan sagala ayeuna mah puasana ge tinggal 2 poe deui teh kudu dijual anu musim lagi musim THR mun rek jualan mah kurang laku hari Mang Adam lain rek dibikeun ieu teh ku si Uwa teh titah pangjualkeun butuh duit sok sabaraha we wanina ieu burukeun karunya bisa butuhan duit kau cuman dia megat bieu kek si Uwa mah cikeneh teh ngaliwat ti dieu mun teu salah mah pairing-iring balik taraweh atuh ngomong naon si Uwa mah kade bisa salah denge Mang Adam regapkeun ieu dangukeun masalah ulin mah isuk jeung geus mah geus penting ayeuna mah tah masalah ieu duitan heula burukeun karunya bisa ngadagoan teuing da bisi Uwa nage ti dieu teh nyarita teh jualan ari Mang Adam sasak burukeun hajual dedet bisa kaburu eta bisa kaburu ini THR meureun THR meureun isuk ulin mah mun rek dijual sabaraha eta tuh mun rek dijual sabaraha wanina burukeun lah kaburu ngadagoan nyaan sok lain THR lain ari Mang Adam tarang ada yang isuk ulin mah ya mah ayeuna penting boga cerita sing balik atuh naon kieu teh bae sabaraha ieu teh atun benerna kopi 50 cenah cek si Uwa teh ye atuh pulangan kade pulangan uga deui eta ge pulangan si Uwa bisa ngadaguan ieu urang marek ngala oteng lumayan keur deungeun sangu kade THR na kitu bedakeun THR na kade isuk ulin mah disamper ku ece hayu nya agung hayu sok atuh kade THR na kitu bedakeun tah ieu teh duit 100.000 geuning euy lumayan ti si Uwa meunang teh Mang Adam meunang lumayan euy boga oteng kasih Uwa heula alhamdulillah lega euy ti piceun mah kok nyeri pisan beuteung Wah naon cair naon ieu 100.000 duit naon soal bisnis jeung ece mah ulah salah lain ieu duit naon ieu caritana ieu duit naon ieu caritana ece teh kapanan ngajual anu eta ngajual anu tadi tati Uwa geuning dijual ku ece otengna kade keur ece astagfirullah nah jeung dijual ka saha soal jual beli jeung ece mah sip ulah hariwang dijual ka saha dijual ka saha astagfirullah dijual ka saha ieu duit 100.000 50 oteng 50 keur ece dijual ka saha dijual ka saha dijual ka saha anu di ditu kasih akang-akang hai ieu eta teh katitipan di warung di si Wantur eta teh kanggo mamah kemar lain dijual lain dijual sok atuh ka ece kan eta keur otengna
astagfirullahaladzim. Aing ge mah mana kasabi kajual kasaha. Heuy, Nu batur eta teh astagfirullahaladzim. pilihkeun heula we atuh ta duitna ngarah babari. Lain dijual. Heuy, Lain dijual. Eta teh nu batur. buru atuh wata-watengna. Buru. Ih, ari si Uwa ini teh pararuguh pisan.